Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngaoskeun sholawat hoyong syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Margi teu aya di amaliyah anu pasti ditarima kecuali sholawat ka Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Gusti Kujeng Mustafa hasilkeun cita-cita, hapunten tina dosa, hei nu jambar karami. Ya akramal khalqi maliman aluzu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Gusti Kujeng Mustafa hasilkeun cita-cita, hapunten tina dosa, hei nu jambar karami. Walan yadhiqa Rasulallahi jahuka bi izil karimi tajalla bismi muntakimi. Gusti Kujeng Mustafa hasilkeun cita-cita, hapunten tina dosa, hei nu jambar karami. Fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Gusti Kujeng Mustafa hasilkeun cita-cita, hapunten tina dosa, hei nu jambar karami. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat, innal kabaira fil gufrani kalamami. Gusti Kujeng Mustafa hasilkeun cita
cita-cita. Hapunten tina dosa, hei nu Jember Karami. La'alla rahmata Rabbi hina yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Gusti kujeng Mustafa hasilkeun cita-cita. Hapunten tina dosa, hei nu Jember Karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.